Baturan mama muda orang Sunda neangan palanding kerujakeunnya lur dulur. Anu mimiti digawean ku mamah muda teh nyaeta meungkeut heula gantar keur ajuleuna. Da ku sabab ari awewe mah nya henteu bisa tuak taek ari kirana luhur-luhur amat mah sanajan heueuh teh mamah muda besa naek atapan ai luhur-luhur teuing mah meureunnan sieun meureun murah. Lanjut ya mama muda bari culak cileuk teh dikira-kira cek mama muda teh bisa moalnya nepi moalnya diajulan bari ucang acung ieu leungeun di tempat-tempat teh leubeutnya ari palanding nama. Tewe ari cek mama muda mah nya ayana di lembur mama muda teh nu kieu teh ngaranna teh naon coba malanding nya aya deui nu nyebut malanding aya deui ari cek orang kota teh mah nyebutna nu kieu teh peuteuy Cina. Sia naon be nya anu puguh anu kieu teh meureunnan masih sejenis kene jeung peuteuy bau. Sebetna dihandap mama muda teh bebeunangan kusabab ayana ge lalaer di luhur nya geus mama muda menikeun-tikeun teterekelan nya nincakan galengan baturkeun bae lah sia bebeunangan ge tikeun dirau kudu dihandap mah nya. Ieu teh padahal mah nya mama muda teh tikeun serab kusabab ieu panasna tikeun mentere. Ngali be kumaha raneh da nya ku hanya teh mama muda nikeun-tikeun teu kuat kanu ngaranna palanding teh geura dibebek meureunnan buru-buru mama muda turun ti galengan batur teh. Teu lila teh mama muda ngajeleng kudu be nya ti kosewan heran da mama muda masih ga budak ieu teh geuningan naon anu kurang nyusu teh. Lanjut teh mah ku mama muda si palanding teh dipetikan dipisah-pisahkeun jeung daunna da keur naon digagada ka imah ge da teu bisa didahar. Nah teh ari kitu mama muda doma sanajan heuh masih kene sejenisnya rakus. Koskeun dikeupel teu lila ku mama muda geus rek dibawa deui ye gantar bisi ngahalangan jalan batur ye.